Sampurasun tepang deui sareng Teh Yani. Urang ayeuna dina Caki carita kitab suci. Dina danget ieu urang bade diajar aya 10 jalmi anu gaduh panyawat anu harita mah panyawat eta teh meuni parah pisan anu jalmi teh alim nyaketan upami aya jalmi anu gaduh panyawat eta. Nah panyawat eta teh ieuna teh meuni borokan sadaya awak-awakna teh carorob sadena siga aya luka-luka. Tah barudak eta teh panyawat eta teh harita ditebihkeun tina kumpulan-kumpulan warga-warga anu aya di hiji kota. Tah barudak kumargi kitu maranehanana teh anu gaduh panyawat ieu teh harita teh ngempel di hiji tempat anjeunna teu acan aya tah landong anu tiasa ngalandongan panyawat ieu, panyawat kusta ieu. Dina hiji dinten maranehanana teh ngadangu yen Yesus teh bade aya dongkap ka kota eta. Aranjeunna teh gaduh harpan anu ageng hoyong didamangkeun ku Gusti Yesus. Maranehanana teh percanten yen Gusti Yesus teh gaduh kawasa kangge tiasa nyageurkeun sagala rupi panyawat. Nah dina hiji dinten teh aranjeunna tepang sareng Yesus. Teras di ngadongkapan ka Yesus yen aranjeunna teh hoyong damang deui. Saur Yesus ka 10 urang ieu teh, heug maraneh indit ka imam. Margina panyawat ieu teh nya barudak dinyatakeun tos tiasa damang, tiasa kempel deui sareng balarea upami saur imam teh atos disebatkeun anjeun cager. Tah kitu. Janten si 10 urang ieu teh nurut ka Gusti Yesus arangkat. Tah sadayana teh bade nepungan para imam. Tapi pesen Yesus satu acan arangkat engke maneh upami atos cager balik deui nya gitu. Nah, atos we sadayana teh ararangkat tah nu si 10 urang teh. Mung anu dongkap deui ka Yesus teh mung saurang nyaeta anjeunna anu ti Samaria, sanes urang asli ti kota eta. Saur Yesus teh, "Nah, tina 10 urang teh teu aya nu darongkap deui ngan anjeun we saurang anu dongkap." Dan anu dongkap eta teh anu sanes urang asli ti kota eta. Tah barudak sobat Caki, urang teh bade diajar, urang kedah ngahormatan, kedah percanten, kedah ngahaturkeun nuhun upami atos aya anu ngalakukeun kasaean ka urang. Ya, urang tong hilap, urang entong hilap kedah ngucapkeun syukur, kedah ngucapkeun hatur nuhun sapertos orang anu ti Samaria tadi ngahaturkeun nuhun ka Gusti Yesus anu atos nyageurkeun panyawatna. Tah kitu barudak sadaya urang tos belajar ti 10 urang anu gaduh panyawat kusta. Ke urang tepang deui dicarita Caki salajengna. Gusti Yesus ngaberkahan. Dadah.